Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim faslun tawikilai ki pasal sawiji Brodol deui utawi pira-pira parluna wudu iku sitatun nanam al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat asani utawi kang kaping 2 iku ghuslul wajhi ngawasurarahi asalis utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini ngawasu tangan lorone malkumir pakune sarta siku tekaro arrabiu utawi kang kaping 4 iku masu syai'in ngusap sawiji-wiji minar ro'si saking sirah al khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslul rijlaini ngawasuh sikil roro ma'al ka'baini sarta kabiren roro hasadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu tartib paslun ari ieu pasal sahiji prodol deui ari sapirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep mana atuh rupana nu genep teh al awalu hari anu nomor kahijina parduna wudu teh niatu eta niat asani hari anu nomor kaduana ghuslul wajhi eta ngawasuh pamente asalisu hari anu nomor katiluna parduna wudu teh ghuslul yadaini eta ngawasuh tangan roro ma'al mirfaqaini sarta siku duanana. Jadi pandangan duanana nganugikeun ka siku ulah tepikeun ka kelek-kelek teu meunang gitu eta mah nya arrabiu. Hari anu nomor kaopat parduna wudu teh masu syai'in eta ngusap hiji perkara minal ro'si tina sirah heubuuk teh ulah kabeh saeutik we supaya gitu. Kalau misu hari anu nomor kalimana parduna wudu teh ghuslul rijlaini eta ngawasuh sampean 2 ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana. Asadisu ari anu nomor kagenepna parduna wudu teh tartibu eta tartib tegasna sapirang-pirang parduna wudu dina ieu kitab teh aya genep hiji niat 2 ngawasuh pamente 3 ngawasuh pandangan 2 tepikeun ka siku duanana 4 ngusap hiji perkara tina sirah 5 ngumbah sampean 2 sarta sumartane sarta mumuncangan atartibu nomor kagenepna parduna wudu teh kagenepna parduna wudu teh eta tartib. Jadi kabehna aya genep dina kitab Sapinah mah wallahu a'lam bishawab.